Aduh, kalau nyarangan kita seinget Kaneng Denok. Bodina, wow, pulen. Biasanya masuk liwat lah ya gitu, arek api-api ah. Aya Neng Denok. Ya, pulang Abah. Bade ka mana? Bade ke warung. Bade meser naon? Bade meser uyah. Kanggo naon? Kanggo ngabacem si Abah. Tong dibacem di pelkeder kalian. Ah, Oh, yang satu ya Abah, bade ke warung lah di oh sisi nya mangga. Ngambek. Mun, mangga. Oh no! Gitu ya sintong eueuh titakeun. Beuteung lapar simapan eueuh meureunang. Maha atuh titakeun ye neangan jelema. Sintong mah dasar si bala kasadut. Ulin mek budak teh. Bati ngadang belut atah gitu. Ampun sintong beletong. Da lamun kitu mah ya titaheun pocong-pocong. Yang pintu, Abah, Ai situ belakang. Aya sieuna aya ka mana lupa teh. tadi Abah mau ngomong urang Abah. Ya Abah saya. Ane pocong bager lain situ belakang. Bagus. Bang teh arek ditasi entong si teh meuli Meuli naon, Abah? meuli asin si teh belakang. Asin naon atuh ah. Cucut si teh hayang daang ai teh lapar sintong teh ngan eueuh jeung eueuh we. Atuh ka mana sih sareng tukung? Ah teuing atuh teh hitut si teh ngan teu teh ka mana eta teh sintong teh ngan kulin ngabul. Daek di tita maneh teh cek-cekong si teh. Sok. Pang meulikeun cucutnya ka warung. Ke di kuliahan maneh 2000 nya. Cik Atuh 2000 atuh ah. sabaraha tuh belagug si teh. Hayang ngundang kopi hideung. Ah kopi deung, kopi amis nya. Di pahitannya. Belagug sia. Heeh. Salila. Sigana teh meuli asin cucut teh mun teu ka toko baju ke Matria si belagug mah. Da biasana mah jigana mah beungeut bebengetan kitu mah jiga si entong teh si bolhona teh belagug kitu teh. Ayo sok kesel kitu. Oh pan urang teh eueuh titaheun gitu mas asa kieu kitu. Budak belagug di tangan ulin jeung ulin. Loba teh ngadang opak sampeu teh budak teh. Jadi kitu teh. Tapi pikir-pikir mah jigana teh euy pocong eta teh bisa dititah euy digawekeun ku aing aduh. Lumayan ngirit-ngirit biaya terus usum corona kieu mah sia duit. Ngirit pan dari ka pocong mah sugan we atuh manehna mah di kuliah nyambung. Tapi da teuing pocong ayeuna mah hejo kana duit nyaho. Dibeke bere bieu ge 2000 nawar. Belagu teh pocong teh. Dasar zaman ayeuna lieur aing. Apa? Iya, Abah. Aduh, geus meunang maneh pocong. Aduh, syukur euy. Alah, Dia teh menang di itu jauh Abah neangan. di mana sih teh belegu? Jadi itu di belah sakeula tadi saeutik Abah kitu tah. Aduh, kana sawah. Heeh. Atuh, kade minta walungan da di Apanya, Mang? Di warung ya meulina di material. Di warung. Oh, di warung. Di awal lain atuh Abah. Ken da abah teh lapar pada teh nya hayang daang. Heuh pan ari lapar mah geuning teu bisa di ieu-ieu nya. Urang teh arek digoreng ene teh Ada si abah teh setong ke belegu. mana tuh? Sintong teh ulin wae ngablu belegu. Berapa lagu kita Udah belegu kita mah loba teh ngadang kicimpring kita mah. Kena urang-urang goreng ke urang tinggal heula nya. Apa? Tinggal lawah. Ah, si belagug siapa yang manggening cangcut, asin cucut si teh belagug. Ajak Abah si cucut. Manya si teh nu kieu mah ai cangcut atuh si teh belagug nu kieu mah panti awewe manya aing kudu ngahakan nu kieu jeung sangu digalokeun nya belagug. Abah digalokeun heula. Lawan. Tadana maneh teh pocong ni maneh teh loba salah sarua jeung sebeletong si teh belagug. Pada apa? Awah hiji duana sia mah. Geus sia maneh mah sare katu balik. Yang balik wah kita liga. Oh, balik sia mah. Ieu mah kan we urang sayur Tapi sayur balik ais. Kenapa? pais dikolak si teh belagug. Tahu heula di kolak. Kamana si pocong teh mantap buah bayar ka pamajikanna meureunna sudah pocong belegu kita meuli asin cucut dibere cangcut sarua jeung sintong teh jauh beda belegu kita mah duh dasar pocong berasadut ora bodoh domi arek ka sawah heula kan bae lah karenan we